Iraha tuh narikan es kawin teh. Tuh si Umi geus nanyakeun wae bawel nyaho. Boro-boro pagawean kieu mah hese dengan pagawean teh tong kudu jeung duit meureun kawin teh aya nama doakeun we nya aek dengan padamelan pan kawin teh modalna teu saeutik teu kudu gede nya aya nama sing sabar we doakeun nya aek dengan padamelan heula Ting hasilnya anya geus kedua teh murut kawin. Sarua Asugan we si Aas teh atuh hasilnya milarian tidak melenteh. Asugan mari ulin ka sinyonya Aduh, aing bingung hirup jadi pengangguran kieu teh aduh. Pagawean hese boga kabogo kukolotna di tarikan kawin wae aing jadi bingung kieu carana mah arek gawe naon nya aduh pernah ku kudu ngabegal ieu teh oh no aduh aing mah begal deui kumaha engke we sugan we jalana lah geus anu ngatur make rezeki mah meureun itu sangadanana mah dirapih kitu sigana teh jelema aya sugan we tah milih ka urang wah jelema wah ieu mah kudu disampaikan ini penting ieu pokona mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Alhamdulillah ngiring cari mangga Bapak teh di mana asal nama ninggal abdi mah teh? Abdi teh petugas desa. Bade nyampaikeun tugas nu penting kanggo warga di dieu. Tugas naon teh, Pak? Tugas nu paling mulia. Tugas naon? Minggu payun. Bade aya acarana di balai desa. Nyaeta acarana teh kontes kecantikan. Bilih aya wargi atanapi rai tatangi nu aya di dieu sok pangwartosankeun bahwa minggu payun teh aya acara kontes kecantikan teh eta. Tah hadiahna teh 20 juta. Hah? 20 juta? Mun asli teh asli atuh. Waduh aing ieu carana mah kudu miluan kudu ganti kelamin ya macigana teh lumayan 20 juta enggak tuh Kang abdi bade neraskeun deui tugas mulia ieu mangga kanu warga anu sanes deui ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing jeung modal kawin teh pokona mah aing eta kontes kudu menang 20 juta lumayan jeung modal kawin pokona mah Kamara nya barudak teh sakitu ieu teh loba pagawean ara reuweuh arek ngajin dadahareun geus jadi mah dadaharana ribut ari ayeuna rek digaweanan ara reuweuh kamarana atuh barudak teh ini tinggal si nyonya bangun kernian kadaharan Sieu mangan kadaharan ayo banget semua tuh ningan panjang umurna karek diomongkeun be teh hei barudak hei ka dieu kamarana wae ieu teh ditungguan tita tadi hei bro ka dieu nyonya
Kernian kadaharan, Lin. Kamana wae buru bantuan ya. Asik nih. Asik naon? Nyen kadaharan. Arek. Kakarek areknya. Bangun ngenan, Nyonya. Nyonya ieu teh rek nyieun naon? Arek nyieun peuyeum ketan ieu teh. Tarangel atuh kuno kieu mah. Ada geus kunaon atuh? Mending ku hektar. Waduh kunaon maneh teh? Bahaya sia teh. Bahaya naon? Hektar teh keur diburu ku pemerintah. Eta mah dipikir-pikir otak teh asa ngebulnya ngomong jenuh kieu mah. Nya. Mending nyokot kadaharan di dapur nya. Waduh. Asa mungkin leuwih parah ieu mah deh. Nya, yang nonton TV di jero. Kalau hayang nonton TV maneh mah geus puguh remote control ge rusak. Hah? Dodo. Bangun ngeunah Dodo mah Nyonya. Aduh, ieu teh kunaon masa mungkin parah cenah ieu teh. Remote control rusak, lain dodol. Kastrol. Nah atuh euy. Ngaliwet. Komo jeung ayam bakar mah. Urang nu error, apa maraneh nu error sih? Mungkin parah ieu mah. Remote controlna teh rusak, kudu diservis. Servis kama erot. Error? Mantap. Dapat tugas di desa, tugas sangat mulia, penting ya mah, kudu disampaikan ke warga. Pejuang 45 mereka. Wah, mangsa euy, pentingnya harus disampaikan mereka. Tah, eta teh nya. Ini rapi kitu. Euy. Artis eta mah kasep. Rapi deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giring calik kedap. Tuh, mangga. Tong, Don. Nonton. Itu rame-rame di manunya. Kurang dengekeun lah. Bisi ngagosip ya. Informasi bisi akurat dia, bisi piduiteun. Ibu-ibu, teteh-teteh sareng mbak-mbak, abdi teh ieu ti desa. Aya tugas penting nu bade disampaikan ka teteh-teteh, ibu-ibu jeung sareng mbak-mbak. Tugas penting naon atuh Pak nu bade disampaikeunana? Bapak bawa kadaharan teh. Sia mangan ka Tuh, kadaharan wae manehna. Kadaharan. Tugas penting naon Pak nu bade disampaikeunana? Jadi kieu teh minggu payun teh bade aya diacarakeun kontes kecantikan. Tempatna di balai desa. Hadiahna oge 20 juta. 20 juta. 20 juta. Orang di luar dah. Lumayan, uy. Aya ke modal kawinnya. Komo yang slot nih. Tinggal selopol aja. 20 juta. Lamun menang orang bisa piknik, bisa shopping, bisa jalan-jalan. Nya. Urang ge mun meunang bisa meuli seblak. 20 katel wae mah sugan mah kabehaneun. Beli naonnya urang. Tong, ayeuna mah urang dengan salon nu alus. Pokona urang dangdan cigareuli. Ayo atuh teh. Jan, ayo. Tah ibu-ibu tisum kuring mangan sakitu, pilih ibu-ibu minat. Minggu payun mangga dongkap ka desa. Oh mohon. Mangga ibu-ibu. Mangga. Ada di kantor lah. Mangga. Soalnya aya deui tugas kanu warga sanes. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jigana urangnya nu meunang
Soalnya orang mah bohai. Barang cantang tuh panu gelis teh loba. Kieu ayeuna mah hayu urang bersaing. Pagelis-gelis. Arek mah. Orang panggelis nak. Hah? Kan beneran si nyonya teh aya. Kan hanya kana. Aya 2 jelema elor eta. Kabeneran tuh aya si ES. Daripada ngobrol jeung budak ieu mah ngariweuhkeun lieur. SJS. Halo guys. Kamana we maneh? Aya. Linta tadi mana Saya kunaon tingalikeun. Mana linta tadi ka dieu? Heueuh nya teh nyonya uyuhan we ih aing mah. Ieu ngobrol jeung jelema ieu 2 emang nyambung ya. Nya eta teh nyambung eta kurang geus ngebul ieu teh ieu tadi. Tuh tingali. Heeh. Es. Lo kadaharan tuh es. Ai sia ngan kahakanan nu ditanya teh ih. Di mana nu maot es? Astagfirullahaladzim. Sia deui nu maot Allahu Akbar. Kadaharan si teh nu maot. Ai nu maot ieu mah di mana? Lila-lila otak urang teh mingkinan ngebul bener-benernya tita tadi aduh. Parah aing. Es, mending nama urang meuli kosmetik. Yuk, Hayu atuh. Yuk. Bro antepkeun jelema 2 ieu mah nyonya asa teh. Bisi ka bawa elor. Es, nyonya. Arek kamarana ek meuli seblak lin. Meuli seblak. Astagfirullahaladzim. Ayo. Oh, ari barudak rek kamarana, keundangan teh ari urang teh diajak. Barudak tungguan urang rek milu. A few moments later. Ada doan si otoina di dieu nya. Di saung lah. Lah. Jan, si otoy lilanya mikuacan datang. Oh, lila. Urang sakieu geus panggelisna oge nya. Ai. Oh, Jon mana mirip lu cinta Luna. Cinta Luna. Yo, euy, lamun aing meunang mah rek motor aing mah. Ari urang mah rek jang ngadepo sabulaneun. Kirungkan bejaan urang mah. Jika mak-mak Kumaha ya, Jan, tong. Siap tempur teh? 20 juta tuh. Juta nih, Mas. Tinggal nungguan saha ya? Si Al can datang. Heueuh, rada lelet si Alma sakitu urang geus geulis kieu jiga parawan desa. Heueuh, leletnya si Al nya. Rese, kacau. Hah? Ada bidadari. Wow. Menikah rilis. Barudak. Siap lah urang gawean yuk. Ayo. Bom lah. Kali-kali. Bom wae. Wow, cewek-cewek pada mau kemana nih? Ahai, Kepo. ih pada cantik, beautiful ya loh, beautiful. Sini Hei, naik saya nanti. Hei, naik saya. Oh, bener.
Bencong biadab. Ku aing tingalikeun cari udak tingalikeun. Nyonya, mana ke siap-siap kan mereka kontes teh ya? Oh, nya enak teh ka kontes teh ya. Heeh. Heeh. Encang urang Atuh urang dandan lagi na yuk, urang siap-siap. Hayu atuh yuk. Ayo. Ini nyonya kemana nya? Siap-siap can sih, pan arek kontes teh ya? Urang hayang eta. Saya mah yang lain nah. Aduh, nyonya. Hei nyonya, hei es. Wadidah. Gawat tingali dua jelema eta. Nya kira teh error jigana teh da aya jelema eta mah. Pasti kacau ieu mah. Marane arek ngalirulin ka kontes teh ya. Arek atuh, kan orang yang menang 20 juta. Arek mulai seblak 20 katel orang. Jangan ke mana? Wae pagawe aku. Tingali tuh kana mana bea ku si eta. Lompatan wae nya. Heuh nya. Genut-genut eta mah petugas desa teh ya nya. Naon nu lewat mobil? Pemotor nu lewat. Nut, itu petugas desa arek naon nyamperin ka dieu nya. Heeh, arek milih neneng. Ih, sia mah pede we. Emang mana unggul gelis teh? Di mana aya di maot? Hah? Mau. Bapak, hei, bapak kalian petugas desa teh ya? Jangan berisik. Wah, kabeneran ning aya jelema urang tanyakeun sugan we apaleun. Ibu punten bade tumaros. Non bu, Ibu teh mirarian burang kali ibu kabur di rumah sakit jiwa. emang kunaon bu murang kalina? Nyata burang kali ibu teh stres gara-gara main slot. Ah, piscok. Emang lautnya ke kolot. Ari sia bener alelor teh aduh. Nah, jelema ieu teh. Tah ieu foto burang kali teh. Tuh, biningal Bu. Tak icna. Tah ieu sanes bu murang kali teh. Iya geuning budak tadi teteangan teh. Hayu balik, bobot jam beres oge berobat teh. Hayu urang ke rumah sakit deui. Hatur nuhunnya ibu-ibu kan pantosanana. Saudara-saudara, bangsa dan senegara, merdeka, merdeka. Aduh, 20 juta teh jadi melayangnya. Sayang atuh.
tuh jadi piknik, tuh jadi jalan-jalan, ya kumaha ya teh. Aing mah terjadi deh cenah 20 juta teh. Anas eta teh keur modal kawin urang teh. Urang ge sarua euy. Mau jadinya meuli seblak 20 katel teh. Gimana nya ieu teh asa loba nu maot, loba nu gareuring kitu. Nu maot. Ari sia bolot teh aduh aing mah One eternity later. Ari si Jonjeng si Otoy si Otong kamarangan ari ngalkeun ya euy. Aing mah sorangan. Tapi kenal lah. Mana mau fokus kudu menang 20 juta yang udah kawin lah pokoknya mah ieu mah kudu menang ieu mah. Teh, ningali bencong ka dia? Tadi bencong. Hah? Bencong? Oh, kue pancing bangun ngeunah euy. Atuh anu maot mah jadi pocong. Astagfirullahaladzim, nu hiji kahakanan wae, nu hiji bolot siapa makin parah aing. Tuh si Ablena ge geus indit. Area naon di teh rame-rame. Gobrek si Able. Aduh capek. Ieu mah jiga si Ade. Ari mana ieu nanaonan, Ya Allah. Nanaonan. Apaan yang menang duit 20 juta teh ya yang modal kawin Pandi? Eueuh eta mah nipu Benang saya nama benang ku aing tinggal tah. Benang. Huh?